Pasca jeung mah wae. Jeung sabaraha? Baiklah orang nginjem gocap lah 50 keur meuli whiskas ieu keur para kucing. Bae urang mah teu dahar oge lah. Urang mah da geus seubeuh. Bae urang teh nginjem whiskas urang teh sarua. Dahar whiskas nya. Ieu bae lah, urang ya 50.000 deui daripada ucing maneh paek. Kababaturanna bae lah. Heuh nuhun dia urang teh keur para kucing. Geus 2 poe aing teh diparab sih. Tinggal pas geus peot kieu atuh dah. Urang keur teu boga duit euy. Ieu bisanya. Oke lah, urang digantian isu. Isu bae digantian. Urang mah euy karunya ka ucingna. Ai urang mah bae geus biasa puasa. Otak awak urang aduh begang teh oge nya. Jarang dahar urang mah karunya ka ucing mun bae. Nuhun euy. Bae ngekos jeung saha wae. Kan sebenarnya teh urang teh euy keur butuh duit. Keur mayar hutang genep 5. Oh, lagi jadi keur butuh duit. Oh, urang ngadengnya maneh ngagadekeun motornya genep 5 aduh. Aduh, artinya kemarin kudu cara dibayar Ke maneh lamun teu dibayar, motor maneh dicopotnya. Geus atuh kieu lah. Urang aya ieu aya 50. Anu gimana? 50. Sabaraha? Genep 5 nya. Urang tengah 15. Bukan aya 15. Oh, pas euy 15. Bae ieu urang mah karunya kabaturan. Ieu kumaha bayarkeun kan hutang. Dik tebus motornya. Bae urang pido kabaturan. Kampret. Tadi ngomong ke orang tuh buka duit, tapi teh mas aku aya. Kak. Sabar lama urang nginjem duit teh lain yang meuli whiskas kumpul. Da whiskas sok aing 10.000 geus seubeuh ieu ucing. Urang teh euy cek sana tapi beli bakso. Yang